Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Rampes. Rujang Tepang, Rujang Aub, Rujang Nyakseni di podcast Klinik Basa. Pak Mantri, Mohon. ieu podcast teh diajangkeun kanggo ngawaler patarosan-patarosan ti kadang wargi anu tiasa diserat dina ruang komen dihanap. Bade naroskeun naon wae. Oh, mohon. Sabodoreun basa, sastra, sareng budaya Sunda. Sareng budaya Sunda, mohon. Bade naroskeun undak usuk basa mangga. Bade naroskeun sisindiran, paparikan, wangsalan mangga. Bade naroskeun naon wae lah anu patali sareng basa, sastra, budaya Sunda. Tah, urang peryogi heula nerangkeun ka balarea. Ngawanuhkeun naon ari podcast Klinik Basa. Sigana aya paribasa pan di urangnya mun teu wanoh moal bogoh dina basa Sunda. Dina basa Indonesia kan aya oge paribasa. Kalau tak kenal maka tak sayangnya. Mohon. Dina bahasa Arab ya pan aya paribasa. Kumaha tah? Kalau tak sayang maka tak arub. Wah, gitu kan. Simpuring wasta Taufik Faturrahman. Kantos ka pun bapak narosnya. Nah simpuring urang Sunda beti barengaran Taufik nya teu Dadang. Asep, teu Asep. Ujang gitu nya. Ai pun bapak teh da urang Sunda mah bebas jang mere ngaran naon wae gitu kan. Asal ulah eta tah Ina, Toto, Budi sareng Asep. Oh, Ulah urang Sunda mah. nah eta Kang tah. Margi Ina, Toto, Budi sareng Asep. Budi, Asep. Mohon margi dina humor mah. Kunaon urang ulah dina mian budak urang Ina sareng Toto, margi eta merek kloset. Monyok. Anak kurang dikihan batur usiknya Mohon. gitu kan. Mohonnya dina ayat tulis Ina. Karunya gitu kan. Api Asep. Urang namian Budi heula. Budi. Ah, Budi. Ai Budi mah aya paribasa bahasa Indonesia. Tara mayar sambetan. Apaan hutang nyawa dibayar nyawa, hutang budi dibawa mati. Oh. Ulah dinamian nami Asep. Ah, Umi Asep kumaha tah? Sebab sok jababeun kahuruan. Kahuruan. Tidak mungkin ada Asep kalau tidak ada api. Asap eta Tapi mah. di Persib mah itu Asep teh jantan ieu, jantan kapersantenan. Jantan nembu ayeuna Persib sanaos kantos juaranya susah pan jantan juara teh kemari ya gitulah. Saur para bobotoh, saur sepuh-sepuh urang Sunda, Persib bakal nanjung, Persib bakal menangan, Persib bakal jadi juara. Lamun pamainna loba nu ngaran Asep. Kapungkur aya 5. Asep Somantri, Asep Munir, Asep Dayat, Oh, mohon tah. Asep Poni, Asep Poni. Asep Kustiana. Ayeuna kan aya Asep Jiji Acan. Aya Asep. Jantan emutan ku Persib teh nya. Lamun sakali deui lamun Persib boyong nanjung, Persib boyong juara sok pamainna kedah seueur anu namina Asep, hartosna urang Sunda, hartosna pamain-pamain binaan teh kamangpaatkeun ku Persib. Atuh matak naon ayeuna teh namiana sadayana Asep Tamihan. Kedah Tamihan. Asep Ferdinand. Asep Made Wirawan gitu tah. Teras Asep teh tiasa ngarobih paradigma paribasa Sunda. Asal paradigma itu adeg-adeg tapi atos paribasa Sunda. Mohon kumaha tah? Sabab teu salamina urang melak kentang kumeli Mohon. jadi kumeli, melak bawang jadi bawang, melak hui jadi hui. Mohon. Sebab melak Asep jadi stroberi. Asep Strawberry. Mung intina ya pemantrinya sanaos urang mangken mantri kiba, dokter kiba teu aya perasaan adigung atau tapi asa aing pangpinterna henteu. Guminter gitu ya. Guminter gitu. Ieu mah sasieun sabeuneureun. Mohon. Hayo ngabantos masyarakat nu peryogi keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan panetelaan pemimpin kesesah
ngeunaan perkawis basa sastra sareng sastra Sunda. budaya Sunda gitu. Mohon. Kunaon buat YouTubean. Saya tak iya. mohon pan kadang-kadang wacana tuturut muning pada batur rame dina YouTube kada mau podcast. Dar ngadamel henteu urang mah. Kapungkur ya tos aya. Tos margi borangan ngabodor nyorangan. Ngawitan midang dina YouTube teh 8 tahun kapengker. Oh. Tonton podcast nurutan urang Mohon pami 8 tahun kenging payung hadiah gitu. Jadi urang tos lami lah. Jadi kunaon urang hagalkeun ngadamel ieu podcast. Margi kanggo sasieun sabeunyeureun ngabantos masyarakat anu prayogi ieu tah di tensi, di parios. Anu awan bahasa Sunda. Nah, gitulah. Intina mah gitu kan. Nu gering bahasa Sundana gitu. Nu geuring bahasa Sundana. Tapi dibedah, hanya dibedah. Peso heureuy sareng. Mohon margi suluk ieu podcast teh atau napi moto ieu podcast teh ngubaran pasien nu gering bahasa Sundana dibedah ku peso heureuy jeung banyo. Oh, eta. Nah namina podcast. Podclip. Ya. Mohon namina podcast. Da teu aya dina bahasa Sunda mah podcast teh, kecap podcast teh. Mohon. Kieu karuhun urang ngagelarkeun kekecapan bahasa Sunda teh. Kalungguhanana tapi fungsina teh kanggo komunikasi, kanggo campur gaul, kanggo Mohon. paguneman gitu kan. Tocan aya harita mah. Istilah podcast, istilah handphone, istilah nu sanes-sanesna. Tanu mawi Nuturkeun zaman. mohon urang angape lah. Urang lebetkeun podcast teh. Karena kabeungaran kecap bahasa Sunda. Kabeungaran, Podcast teh da bahasa Sunda ulah nutup diri, Dina ilmiah. nutup boleh dipaksakeun disundakeun moal menakan kecap nu merenah. Boleh handphone. Nah urang teh bade telepon keupeuh. Tah mah tas handphone. Teu aya kapungkur ge nya. Mohon. Tah anu saterasna naon perluna ieu podcast teh? Naon eta perluna? Apan urang terang lah seueur dina YouTube sumobar tayangan-tayangan nu patali sareng basa sasa Sunda. Namun anu ngandung ajen atikan mah asa teu aya. Seperti dina FB grup-grup. Oh, seueur dina FB, dina Sindiran. WA, dina seueur lah. Mohon. Grup-grup kasundaan anu ngangkeun kasundaan namun esensi antara nas-nasna Sunda dina eta grup teh aya. Tah urang ngabantos masyarakat, ngabantos kadang wargi anu gaduh patarosan sabudeureun basa Sunda, mangga ajengkeun dina rohang komen di handap, engke urang pedar, urang guar. Urang pasing-pasing patarosan teh, ieu bagian ieu, ke urang bahas dina tema-tema nu merenah, dia masuk jurangan ka payuna gitu kan. Ka payuna. Tah Tangtus. nah di bedah ku peso humor jeung banyo urang nyantai we janten sagala lagi ulah naon ulah dari atuing urang teuing mohon da urang Sunda mendara daria. da urang kadu anggapan kan saberat-beratna pagawean bakal kerasa hampang lamun teu dipigawe gitulah nyantai we urang mah nya janten cayeun herang laukna samuan deui. Laukna beunang janten atikanana dugi namun urang usahakeun suasana hegar ulah cangkeum. Ulah mohon. Ulah cukup dari masih pengadilan. Ieu mah klinik basa. Klinik basa. Anu nyageurkeun pasien anu ngubaran pasien anu gering basa Sundana. Nah aya mantri sareng dokter Kan bentar di klinik basa mah. Di Kopea mantrina oge tah. Ya mantri syariah. Mantri syariah. Mari Kopea teh patalina sareng adeg pangadeg sareng pasipatan urang Sunda. Mohon. Aya patalina sareng karakter. Khususna jalma nu gede hulu. Sabab jalma nu gede hulu bakal hese neangan Kopea. Tuh aya Kopea. Alhamdulillah. Nomor 13-nya. SIM kuring wae kan nomor 8,5. Bakal susah. Sareng nemutkeun panalungtikan. Mohon. Istri nu nganggo hijab
bakal langkung ketinggal gelis tibatan serak isi dengan kopea sok tinggalikeun iwa pas kibra di kopea pas kibra namanya di kopea ya tahu ai dokter Sateu nu teu nyambung na itu. teu nyambung Hah? teu nyambung Dina kedokteran kayaknya. oh jajan sim kuring di grup WA klinik bahasa dia ini dokter Kiba gitu Dokter kan Kiba. dokter Kiba sanes dokter kesehatan sanes eta mah jujuluk tipun biang kasim kuring zaman keur budak mari sim kuring mah lucu tipu budak tapi resep jajan Tah teu nyambung deui wae. Pun biang teh geus sok dari si dokter gitu tah ai perkawis teu nyambung mah naon di urang anu nyambung salawasna nya salawasna sok ada di klik teh ta ieu nya urang Ini teh ikatan dokter. Nah hubunganna orang sedang es krim nya Ikatan Dokter Indonesia itu nya kan. Ikatan Dokter Indonesia geus sok klik deui nu kadua nya. naon hubunganna ieu mangkok sareng orai nu tadi kan sedang es krim kan tah ieu nya dihubungkan kan jantan lambang idi. Nya lambang idi. Nu kadua kan orai dihubungkan sareng mangkok jantan lambang apotek. Lambang apotek iya. Jantan teu nyambung kan, teu nyambung. Mereka lainna. Naon hubunganana seupan sampe sareng gula kan benten spesies benten, tapi lamun dikawinkeun jadi gegetuh. Naon hubunganana sepan sampe sareng gula dikawinkeun. Mohon. Di lobean disaksian ku parud kalapa. Jantan naon sok? Aya hubunganna gitu? Aya. Naon hubunganna Kang? Jantan eta katuhangan Sunda kene. Ya sabangsa urab, sabangsa naonnya. Tah jantan teu aya teu. Hal-hal teu nyambung di dunya mah masih disambung-sambungkeun. Eta kieu paterusan. Naon hubunganana? Ieu gelas tah. Sareng buku. Gelas dikawinkeun sareng buku. Disaksian ku kopea naon jadi boga naon anakna. Gelas Dikawinkeun sareng buku, disaksian ku kopea. Kopea. Jantan naon anakna. Jantan Moal jantan naon. Sabab kawinna teu tulus. Kolotna teu nya tujuan. Ya ngagung gitulah. Jantan nanaon ge tiasa disambung-sambungkeun. Tapi maksudnya sok ka Lemang Idi. Iya. Itu sanes es krim sareng mah itu tongkat. Es krim. Tongkat itu. Tongkat sareng orai gitu kan. Salangkung mesti ka es krim ya kan. Mohon. Jantan ieu teh di canak tina mitologi Yunani. Ilmu Yunani jantan aya hiji dewanya. Dewa Yunani. Dewa Yunani Asklepios namina teh. Mere tabib lah. Tah ieu teh Asklepios ieu teh tabib. Ieu teh tiasa ngalandongan molih. Tiasa ngehirupkeun nu tos maot kena kepesantanan mitologi Yunani mah gitu kan. Asa teu Mohon tak kumargi naon? Kumargi gaduh naon? Gaduh kasaktian. Ieu tabib tiasa naon? Ieu dewa tiasa nyagerkeun anu teu damang sareng naon? Sareng ngahirupkeun teu maot. Mali gaduh kuil. Gaduh klinik lah made urang mah tah. Ieu teh sami sareng kuilna eta dewa klinik basa. klinik basa teh nya. Ieu teh seueur putrana. Aya istri Dewi nya, aya pameget gitu kan. Aya dua urang putrana anu janten pondasi ilmu kedokteran. Nu kahiji mah meditrin namina teh. Iya. Sanes ieu mah anu sok bray nu kadua tah ieu mah higea namina teh nya. Higea teh anu gara higienis, janten bersih. Oh, janten higienis. Janten pondasi dina kedokteran. Higea teh gaduh mangkok. Kan sabada bapana tilar gitu kan. Mohon. Diteraskeun ku ieu tah. Di kuil teh ngelandongan teh. Tah ieu gaduh mangkok sakti. Nu bawi dihijikeun sareng orai eta tah. Janten lemang apotek. Oh gitu. Janten Ieu mah nu kaputar meditrin mah janten medisin. medis. Janten medis. Tah Oh. gitulah.
Janten aya sasakalaan Aya sih sakalana, ngaregna. mohon. Nah, gitu Pak Menteri, Mohon. naon sababna dina lambang apotek sareng lambang IDI Ikatan Dokter Indonesia teh aya Dominan orai itu. orai. Sanes aya tongkat, Tongkat, sareng orai. Orai. Tai tongkat urang terang lah, janten tongkat teh kan dianggap alat kanggo nahan, kanggo ngabantos. Mohon. Ngabantos urang mun Ya. lansia, aki-aki atarapi sepuh anu tos teu tiasa mapah kan ku tongkat. Tongkat. Ku tongkat di naon dibantos teh gitu Sareng kan. seueur carita-carita anu Mohon pan putri peri gitu mohon tongkat. waktos naon Nabi Musa. Mohon. Mohon kalau naon ngalungkeun tongkat janten orai gitu kan. Janten tongkat teh dina kahirupan urang mah janten sumber kahirupan. Ngabantos gitu kan. Mohon. Kapan saur Kus mah urang ngalungkeun tongkat kayu jadi tanaman. Mohon. Di tanaman urang sekali mangsa urang ka Haji Nawi ya. Pak Dokter ge hoyong ka silaturahmi ka Haji Nawi. markas Kus Plus di Jalan Haji Nawi Jakarta. Mohon. Hoyong Hoyong ngaroskeun lah. Jadi kumaha carana hati senang walaupun teu punya uang. Tah eta hati senang walaupun teu punya uang. Tah ina kunaon bet orai gitu kan, tongkat sareng orai. Lambang Pan salah di kuil Asklepius teh. Mohon. Seueur orai. Tah aya orai teh osok ganti kulit. Mohon. Nah, ganti kulit teh dilambangkeun cager. Cager tina teu damang, tina gering, janten sehat, janten cager, janten ganti kulit. Ganti kahirupan anyar. Ganti kahirupan anyar. Ya sabaraha urang di opname, sabaraha urang di tamaan, tina urang teu damang, tina urang udur, tina urang gering. Janten cager, janten sehat. Eta ganti orai. Tah orai ge aya dua kalungguhan, aya dua keistimewaan tiasa ngajageurkeun, tiasa maehan. Mohon. Lamun urang dipacok orai kan paeh. Da ngandung peurah, Tapi eta peurah teh anu lamun dipacok langsung ke urang jadi paeh, lamun diolah mah janten vaksin. Oh gitu. Mohon ka janten dicandak naon? Serumna dianggo vaksin janten obat. Janten orai teh rakat patalina sareng dunia pengobatan, dunia kedokteran gitu. Janten teu aneh, janten Aneh, lambang. hiangan kata kejadian aya orang yang mabok. Oh iya, Aya carios. aya orang yang mabok. Tah, di Sunda mah aya wae. Kadang warga aya orai gitunya. Ya terus naon hiburan malam lah di hiji tempat naon gitu kan. Datang udah dalig-dagan maot gitu, mabok. Maot. Dalig-dog aya ningali pamajikan anak maot atuh paeh. Ngalumruk hijau di juru. Wah, nangis orang seran. Neng cenah akang hampura, cenah akang teh naon kieu kalakuan teh cenah nya. Orai teh nya. Orai. Gua gauran. Yang cerikan pamajikan geus maot gitu kan, kontra gagauran, nyalampureun tah Pak RW orai. Orai oge. Pak RT orai, tetanggana gitu. Naon. Sebutkeun cek kaduhu enggak bisa pengobokan enggak penting. Ayeuna cenah datang ka dieu cenah katinggal pun bojo maot. Mana cenah pamajikan maneh teh itu lain pamajikan maneh teh mah selang. Selang ngalumruk, selang aja nu mawi. Ulah mabok. Aduh, tayna ieu pod klip leutik basanya. Kunaon ieu? Logona tuh, padahal teh aya kapsul eta teh anu naon anu gambar motongkeun patlot teh gitu kan. Eta suntikan maksudna ke kadang wargi anu naon anu naroskeun pasualan, patarosan nu patah sareng basa Sunda, urang jeksi. Seolah-olah orang teh aya di klinik gitu. Aya di klinik. Da orang Sunda urang pasien vaksin. Supados ya sae basa Sundana gitu. Teu naon. Teu ya seueur guru anggapan yen kaayaan basa Sunda ayeuna sareng basa-basa daerah nu sanesna dina kaayaan anu kritis. Seueur nu tuturang nganggo basa Sunda dina nganggona naon lepat ngararapkeun kecap, lepat milih kecap, lepat ngararapkeun naon ejahan gitu kan. Utamina seueur pisan tah ejahan. Mohon. Teu tiasa ngabentenkeun anta nepi
preposisi sareng kecap pantetan gitu. Laras kecapan wudu, Kecapan wudu. tempat sareng paradukayaan kan. Kalau padahal orang bahas dina jirangan-jirangan saterasna. Kapayun aja kan. Kapayun karakternya. Seueur anu barudak malamun ngobrol jeung babaturan kan sok diselapan ugogo. Sasatoan. Pan kecap anjing teh tos jadi awalan, sisipan akhiran. Rangkaian awal, rangkaian tengah, sareng rangkaian hareup. Anjing, aing ngaguan eueuh wae awalan. Rangkaian hareup. Pamori anjing aing tanya kasar lah gitu eta rangkaian tengah. Berukur anjing, nah itu terus rangkaian tukang. Lepatna urang. Kolot-kolot urang, sepuh-sepuh urang, guru-guru urang. Eta ka budak langsung nyarekan. Maneh teh ngomong bahasa kebun binatang kitu lepat. Mohon. Sebab di kebun binatang mah teu aya anjing. Mohon ya. Ya dan lepat. Nyarekan tapi di kebun binatang eta teu aya anjing kebun binatang mah gitu kan. Anjing mah biasa we di luar kebun binatang. Tah sakitu minangka naon bubuka karena ieu pidangan ka para wargi di haturanan nyerat komentar di rohang komentar ieu pidangan mangga bari naros naon wae 1000 hiji pasualan ngeunaan basa Sunda sastra Sunda budaya Sunda pek taroskeun haneutkeun ieu hidangan noga mah dina wadahna jangakeun ieu pidangan muga aya mangpaatna. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Klinik Basah.